Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nutos masihan kanikmatan sareng kasehatan ka urang sadaya. Teu hilap sholawat sareng salam urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sobatna, tur ka urang sadaya salaku umatna dugi ke akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan moral jeung akhlak. Moral nyaeta ajaran ngeunaan alus atawa henteu sifat jeung perilaku nu digaduhan ku kabeh jalma. Sadangkeun akhlak nyaeta paripola hiji jalma jeung ngalakukeun hiji pagawean nu alus tur bener. Sakumaha pentingna akhlak jeung moral teh? Ngingetan kemajuan ieu zaman, teknologi nu geus caranggih kuduna mah bisa nyieun masyarakat teh sarua majuna. Jang nyatarakeun zaman nu geus maju. Tapi kalahkah ngakibatkeun kamunduran moral atau akhlak? TV, internet, jeung lain sajabana nu beuki canggih mangrupakeun sabagian ti loba contohna produk kamajuan pangatahuan jeung teknologi. Produk-produk ieu ngagaduhan manfaat nu seueur, misalna masihan kagampangan dina sagala jenis urusan zaman ayeuna. Kalayan kitu, maranehna tetep ngagaduhan kakurangan. Kakurangan produk-produk ieu teh jadi salah sahiji nu ngakibatkeun kamunduran moral jeung akhlak di masyarakat. Dina titik ieu geus jadi tanggung jawabna kolot di zaman ayeuna henteu ngan sakedar masihan pendidikan akhlak atanapi moral ka barudakna, tapi oge kedah ngajagi sareng ngemutan kumaha yen barudakna bisa maju di masyarakat kalawan ngalimpahkeun ieu kamunduran jeung kamajuan teknologi. Ngajadikeun ieu barudak bisa tetep ngajagi kastabilan moral dina kaayaan kamajuan zaman nu matak pikabitaeun jeung nyungkeman zaman nu ayeuna geus canggih. Mung sakitu nu tiasa ku abdi didugikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.